Mana si Gareng? Kabawa tsunami menurut. Mulih di Jawa Tengah Bapak teh. Padahal beurit sebenarnya mah teh. Pandina bayangan aing teh juri. Abong di leuweung ja. Aya anak ganeng. Adinya kana lomang. Gak juri ngomong tadi gitu-gitu saja. Buah garelo. Atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si cepot, si dawala. Gatot kaca. Lalaki kuring geus datang kakang paling ngaleut naon salakina teh bari leumpang buru nyai gerana heuracai akang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ka rumah sakit jiwa garelo Geus karoclak gitu kan. Jadi hartina sholatullah salamullah teh dina prak-prakan nama dina gawe nama sopan santun ramah tamah DP handap asor tenggang rasa perasaan bener rasa jeung ta eta gedekeun ta eta sholatullah eta teh salamullah ala toha rasulullah rasulnya bener pansalam disebutna ge salam gerape manfaat bener kahayang dekarar itu lin ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus dume menang duit tina nyanyi padahal duit nu dipake muliakeun jadi waduk kitu kan itu nama bener moal naon rokok sia loba aing oge cicing lana jempe aing keur ngomong uduh deh kumane kaya mantong dicarekan atuh dan usaha teh alah kan bae lain eta tukang rokok mun molotot ka aing ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha euy pek cing payu euy jasa gubernur itu euy eta teh muruhkan teh urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur bener bisa we pan urang tiasa silaturahim urang copot hikmah na we urang mah nya sanajan ku jalan dagang jalan naon ayeuna tinggali nu jualan martabak nu sate baso ulu teu saeutik eta teh manyangkeun hirup bener keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna dagang itu tuh canggih pek pikir ku sia dagang celana jero nya jadi ulah dina nyanyi uang wungkul ulah boga rasa geus nepi ceuk urang kaler mah bahasana bahasa kaler it not the song but the singer behind the song apa arti itu lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na tah nyo anu ayeuna loba nyanyi na geunah sorana kata-katana alus tapi penyanyi na narkoba Masya Allah jamaah oh jamaah alhamdulillah lain ku tetereleungan anak gini yang penek nih yang jalan-jalan penek nya sarupa jeung aing gitu kan alah
eta turuk tak tirik-tik lagi kan. Dah gitu. Tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling ajenan. Siri hargaannya kan. Heeh. Jadi nu sakur nu kadenge nu katampo teh kudu jadi ilmu. Oh, tapi jangan nu mikir. Nya. Oh. Gitu. Jangan nu mikir, ente mikir mah. Jadi lain nyanyina. Lain ngadalangna, tah jiwa dalangna. Jiwa dalangna nu iman teh. It's not the gun but the man behind the gun. Hey, apa artinya behind? Jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyakel bedieuna. Dah, benar. Mental spiritualna. Mentalna da mun mental. Ya. Mun mentalan mah ka mana we bedieulkeun. Heeh. Eta. Sagala rupa oge jelemana heula nu kudu alus teh. Nu kudu dibebek mentalna teh mah. Kitu. Nu matak ulah gurung gusuh teh. Ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh. Gurung gusuh teh. Getah sarupateun teh. Heeh. Ulah ditaruh. Tak urang teh ngabogaan hiji budaya, ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban, ari budaya di urang nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan jadi moal cilaka ai urang kitu mah nya eta bener kan cek agama mah teh antal mautu qoblal mautu jadi kudu bisa maot saacana mati beh dieuna saacana nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun eta bangarugikeun batur eta menguntungkeun sakira-kirana bakal nguntungkeun batur nguntungkeun urang nguntungkeun negara jeung bangsa pek pigawe silahkan kamu bekerja di pabrik nya genep ayat 835 ayat leuwih eusikna ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir eta nu berhasil makang nu berpikir sok pikir geus ya isu krek mikir manuk naon teh ik-ikanya itu tadi soang kaak mun teh soang keur bobogohan jeung Cina ai sia pikiran teh kemana karep we tah ina teh budaya urang teh loba diruksak euy loba diacak-acak investor usaha di negara urang yeun pabrik heuh bener mukakeun lapangan kerja ngan ekosistem diruksak ai rezeki dibawa ka itu ai lingkungan hancur limbah we loba tah seimbang ai daek nanamkeun modal di urang mah tuluy manehna teh piraana nyieun permen kira oge atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si cepot si dawala Gatot Kaca ieu mah Superman Doraemon da budaya deungeun teh mah heuh dina cangkang Super Blue dicekok barudak oge nya PS we di imah teh di imah kadienakeun Power Ranger ya kadienakeun HP dicocok teh geuning kadieuna HP ku budak SD geuningan teu naon eta oge ngan ulah cudog-dog tinggal iga tah eta artinya seimbang bener kan ieu kendalana teh loba sabenerna lain budaya urang anu pareum tapi mode khususina wayang lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek anu ngaronya dalang tinggalin dina sekolah formal tinggalin ai nu lalajo ngadengekeun berita nyo internet heeh maca koran Facebook ari dalang teu nyahoeun nya heueuh tinggalin ai dalang nyonya odoran batur geus tadi dia dituntut ari dalang teh nyaeta kudu adaptasi jeung apresiasi tiada hari tanpa inovasi bener
cenah eta jenuh. Nah jenuh oge teh ilmu. Jangan lu mikir Naon jenuh itu nyaeta motivasi untuk berinovasi. inovasi berkarya. Heeh. Nya Yo mah mikir mah. ayo mah mun teu payu teh nyalahkeun ka Allah naon teh. Oh bener lo nyalahkeun ka Allahna teu teuingeun Allah kitu. Da urang ge sarua boga Abdi teh salat di keureuy tapi naha teh nyamung-nyamung wae sangsara balangsak wae kitu. Da bohongan teu fokus. Ya. Da mang pikiranana meureun. Bener kan? Da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah nyaeta adegkeun. Adegkeun, bener. Ngaran-ngaran ngadegkeun salat batong boro hakikat teh syariatna batur geus ngadeg-ngadegkeun tower 180 derajat tuh. 180 derajat diadeg-adegkeun tower di tiap-tiap posisi. Sanggeusna diadegkeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman. Halo, ku cukup ku halo nepi. Indungna nelepon ti Kuningan, "Halo Nyai cager, mak sehat. Kumaha usum naon di Jakarta? Usum demo." Usum banjir cenah. Bener kan? Usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga silih gorengkeun mak yang lembaga atuh murukan kue. ngapa lain lembaga marukana meureun saderajat jeung martabak murukan roti bakar. tapi urang teh kudu geus nyaho nomor nu rek dituju. Nah nomorna aya nya bener kan? cenah eta kuring manaha cenah ieu teh teu nyambung keneh HP teh boa teu dicas. Bating karbiana. Boa meureun maneh teh tara ngaji. Tara silaturahim. Tara syukur. Bawa pulsaan. Cenah eta teu nyambung keneh boa eueuh pulsaan. Tuh. Boa maneh teh tara zakat hirup teh. Tuh. Dawa sinyalan wae geuningan. Heeh. Atawa digadekeun HP-na. Nya. Da urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya. Wah. Jadi poho kana urusan akhirat. Da hirup ka konengan teuing meureun. Tah, pikir ku sia. Bener karasa. Isu ke salat. Adegkeun salat. Dina salat da wungkul weh. Salat teh aya 3 huruf. Naon bae itu teh? Nyaeta shod lam ta. Ari sodna naon? Shodna teh sidkul qauli. Hartina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas ngomongna. Oh. Ailam. Tukang salat tah. Ailamna ceuk Kakang dieu. Lamna teh layinul qalbi. Naon? Hartina leuleus hatena. Aing ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kanungan lair aisan malapagedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan. Oh, tuh geuning. Eta nu katilu ari takna naon? Takna teh tarkul ma'asi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna. Maksiatna. Bener. Kudu geus jauh tina eta mah. Tak kitu euy. Sae ka kartos. Matak salat di keureuy tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah, ka gaib-gaib. Heeh, introspeksi diri. Kari mawas diri dina diri. Boa loba gamar tadina hate. Loba bayangan boa-boa. Aya gambar sato, aya gambar jelema. Gambar jelema. Nya, gambar monyet, gambar naon-naon rupa numpuk tah. Loba gahayal dina otakna. Nu matak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing, aya gambar anjing, aya gambar jelema.
Oh eta teh suka padahal lain imah anu diheesan tak iya dah jero hate nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran katincak tatapakan nu matak di dinya aya weh kalimah turun kul hu Allahu ahad kul bejakeun ka Allah we hiji tujuan teh iya kul fokuskeun da ieu mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha woh ni salat tohor oge 6 rakaat aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bobohan hayang katangar aya gambar mitoha hayang katangar ku mitoha atawa salat di keureuy gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rezeki batur dihakan tanu korupsi nu kitu teh lain jelema teh naon kan sato da kadedemes ngadedemes paduli teuing kasinggung ge bae Kang tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing paduli teuing nah aing mah ngomong batur mah demo nah aing ngomong ulah boleh kita poka tapi demokratis Pancasilais naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang ulah tarik teuing bisa aya nu maehan jelema ayeuna tong ngarepotkeun teh dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar lain bisa aya nu ngaduruk jelema mah sensitif bisa aya nu ngaduruk akang nyeun deui we aing mah kai loba tapi akang mah tuh geli jeung aing akang mah nah da aing mau aya nu mecat waduh dalin pegawai negeri nya Kang urang mah nya benar lain gitu. pegawai negeri urang mah tapi beunghan nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang padalang na atuh anu Agustus wungkuna beuna aya Kang mah da ngabulan sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu nah sanaya hiji kajadian naon Pak Asep ditabeuh ku nu sakarat da bahaya dulu nu ngalamar ngawayang padalang itu pun bapak nuju sakarat pelai dipanghiburkeun ku wayang golek tapi mun aya nu sakarat ngawinkeun sama Jonathan benar Kang nya benar Kang gitu ieu mah obrolan ti peuting obrolan we ulah tambah tunu sore lah ngan kudu seuri heula lamun rek ngobrol kieu nyata dihibur heula naon sababna sabab nu seuri mah bersih hatena keur sok tingali sabeungeut nu baeud hatena keur kumaha sok keur susah keur bingung ditanya oge teh balik ning kieu teh hatena keur ruwet teh keur pakusut coba nu seuri mah bersih hatena tah keur bersih sup ayat gitu baka nyangsang teh nepi ka imah serengeh mana teh seueur sorangan ai keur bingung mah keur kusut da ese asup gitu dah jelema mah lumayan teh seuri 1 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit ada eta teh eta wandi iya cenah aya nu balik ngawayang cenah ti bubut nepi ka paeh aya seseurian teuing teh meureun ai kana rem poho ampun euy da kitu nya hikmahna teh urang teh bisa silaturahim kitu dah tapi dah bener euy naon Kang kudu ngahiji urang teh kudu babarengan leres searah satujuan museur dina hiji tujuan eta keur kepentingan negara jeung bangsa ta eta kahayang teh kitu ulah nepi ka aing-aingan ulah paki-akian ulah pagirang-girang tampian ulah paki-akian tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy karunyana kaayaan di luhur geus sok antara lembaga geus silih baeudan silih serang silih gorengkeun silih cokelan kasalahan narek ira balalerna akhirna tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nanaonan aduh kateuy cek urang kuning mah atuh geuning cek urang mah jelengka
jalan mati jika nurek sama menang kagila-gila keding orang Majalengka orang Majalengka eta di Parapatan eta geuning dina di Kadipaten di Borojo aya ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan kaliwat kadinya pan heeh aya sinden teh kenunutan tukang beca atuh geuning cenah geuning sinena mun digoreng patut da teu danggang pan meureun keur ngadahdir meureun dari sate aya danggang aya dina mobil bari sare aya jig teh ka Ciwaru beda deui adatna teh logat budayana logat geuning karek sumping kitu muhun manehna nu nanya manehna nu ngamuhunkeun ampun rupina teh acan tuang panginten muhun cek manehna teh aing teh asa ngajawab atuh kieu ngalamun aing ampun yang sinden teh geuning masih kena geris teko eta tina cai meureunnya euy beda kampung sok beda lagam logat teh beda logat da ka Kadupanak geus beda deui di Kuningan langsung ka Cianjur Selatan ka Cianjur sekapak ka ditu Sinang Barat Barat datang berang teuing ka itu teh baru kayak gitu karek datang we kieu waduh najis deh ka euy najis aing eta dewek di Kadupanak aya kebon eurih kumaha belian ku aing teh aya 5 hektarna mah kebon eurih tadi itu pelakan rambutan araneheun panggeus bareureum teh baru euy kebon pasir rambutan kuat diheujeunkeun teh mah nepi ka kuat kawasan mun urang mah mun bareureum kitu eta mun urang mah ieu mah kuat mending kawasan di Sengor aja logat rupa-rupa di Cianjur langsung ke Banten geus beda deui lagamna deui logatna teh kumaha teh dah kitu teh ya karek datang eta ampun panitia eta para gerak paraban panayagan paraban memang naik teh meri lain burukadana urang teh soang benernya burukadana mulai panayagan teh soang ampun aing gerak paraban dan umatak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana saling ajenan saling hormat teh didinya saling hormat da aloh nu ngajadikeunana atuh kitu nya daloh lain urang budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh budaya teh beda koki beda masakan teh eta nya gitu euy daloh lain urang Banten lain urang halus tah ngomong teh model aya jelema anu pamadeganana di urang iman di urang Sunda kumaha pada engke di alam kubur bakal ditakon eta teh heueuh ku malaikat cek dewek ditanya cing teh ku bahasa naon akona bahasa Arab kumaha bahasa Arab keueuh we di dinya pamadeganana teh ku dewek di korehan di heureuyan kumaha cing teh cing pangmilariatkeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab lain bener ngalamun mana teh bingung aja kan atawa cing teh Allah aya Allah urang mana urang Arab lain mana teh bisa ngajawab nah teh cing teh nyanyahoanan mungkin ku bahasa Arab nu nya anu ditanya itu dia nah cenah ku bahasa Sunda lain da Allah mah lain urang Sunda nya benar kan tok sia pangihkeun da bahasa naon sok engke deui poekeun nya basa baheula meureun Kang aya beja ieu mah Kang ditanya teh abdi ti tetangga ti ustad di ditu teh manjer muka cenah geuning eta teh kumaha jawabeuna manro buka kitu belegug sia teh lain manor buka sia teh
aya nu kadua geuningan Jamika naon gitu. Mana biyuka nasya teh Aya nu katilu babi buka gitu. oh tak gitu jadi kekeh we di dinya pamadegan teh cicing mun urang mikir Ngajeng-jengnya kan. mode dewek ngalungkeun rokok kaluhur peng sabungkus tak lungkeun rag-rag deui moal Ya ragrag. ka mana rag-ragna Hadap. naon sabab rag-rag Yang berat akang teh da rokok mah berat. Tuluy katerima ku leungeun. berat Berat. tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat rag-rag da katenyo katenyo rag-rag sabab naon sabab dialungkeun Ajak akang kumaha? sabab berat di dinya we eta jawaban teh teu make ilmu Ajak akang kumaha cik? coba nanyakeun ka nu sakola SMA naon sabab rag-rag Abdi mah teu sakola cik naon. sabab ku ayana gravitasi bumi daya tarik bumi Genyot. tak eta jawaban make ilmu Oh, bener kan. Gravitasi. atuh bisa tetep we dirag-ragkeun da berat gitu di dinya we ngajedog ku negara teh Asa meunang bener. Karasa ku urang bodoh teh lin. nya mode ayeuna sok adi panon poe biji ti mana Di wetan. panon poe teh biji ti Wetan. percaya maneh panon poe biji ti wetan Saya sapopoe kuring mencrong. Panan poe ti wetan. bijieuna teh Bijieuna. tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu coba lamun make ilmu da panon poe mah cicing da bumi nu muih heuh Tapi rarasaan abdi apan ti wetan akang. tah jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh nya Kok ngajawab, kok dicarekan. tah kitu nu matak wa asyhadu anna muhammadar rasul Lullah. tah eta pake Oh, kumaha? bahasa eta mah universal deuleu Cara makena kumaha atuh da aing ngomong unggul mah. hah Aing ngomong unggul mah bisa atuh. ai urang Jerman batukna kumaha sarua jeung sia Sarua. geuning Kurang Cina sarua. lamun disunut panaseun Ngagurubuk sarua. sarua jeung sia Sarua. sanajan beda basana Sarua. beda kulitna Beda sarua. eta sarua goblok eusina mah Kumaha atuh? lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana Asin. ai sia Asin. nanya taya di saruana Da beda satu sesebutan. Cek urang mah uyah, cek Jerman mah hondiko. kawan tuh sada nunya pakai hondiko nanti ku jauh-jauh tah gitu bisa apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh gitu tah nya nya Ah, bener. mode dewek ieu we sisi jalan keur gedek teh eta mah motor ngebut wow hareupeun aing cek dewek teh babas ya Darewas. rarasaan teh ngaganggu ka aing Oh, asalnya. tapi lamun make rasa nu sabenerna Kumaha make rasa sebenarnya? geudeuh teuing meureun kasepang na ngebut oge meureun rusuh nini na maot Atawa indung dari rumah Bener sakit. teh. Bener kan? tah make rasa mah tah eta teh gedean tah salatullah teh eta gedean Oh, kaharti bener nama. Atawa indung teh damel. nya Bener kan? tah lamun geus kadinya mah kana hakikat eta deul aman sagala rupa ge Tantra walau pada dengean banyak kan? mode pejabat ye Mati. olah ieu duit negara duit rakyat deudeuh teuing rakyat Hondiko. ayeuna kudu dihakan ku aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat Dah. tulus moal innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. asyati Allah mulang Kalau back to basic kembali ke semula muncang lebuh kapuhu eta. mun ceuk bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit Oh, eta. lamun ceuk bahasa Arab makana illa makani Oh, nya cek
lamun cek si tukul kembali ke lep nah gitu lamun cek bahasa Cina sangcia jauh lain cangciah mah dileun tahun-tahuluh diperes eta cangciah cing eta mah cangcau cangcau ada urangnya nya bener gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad Nur Muhammad. Tapi Kang kuring ngadenge pan innalillahi mah nganu kuraya nu maot. Di dinya wungkul dipakena teh aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi pada pasaran mah dek diomean da ruksak cok kadengereun maot teh eta gini iya perep lamun nek dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan Allah tong tulus kembali ke semula genti kuwelasan kunyaahan salamet moal salamet tuh da pigaweun teh innalillahi teh berarti pigaweun pigaweun lain ukur aya nu maot bener sabab naon gitu sok sebab naon teh innalillahi ente innalillaha apaan innalillahi kumaha ya Kang ente innalillaha ente innalillahu henteu beda deuleu alif lam na teh aloha ilahi allahu beda aloha tanyakeun ka Ayub ustad teh dokter engke sakedeung deui dokter mode Allahu ma alif lam na teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan kudu Allahu nurun warna aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya eta teh lengkap kurang keneh barinya Allah teh cahaya cenah nu matak dikir geuning la ilaha illallah la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah aing oge ti dagor ngeburi nyai gitu sarua kabari ge ti boboh tina motor ngeburi nyai anggaran lain padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya tak kitu atuh matak naon langsungkeun nya Allah nu kagungan cahaya tak eta kitu ieu mawawanian ngomong teh Allah teh sanes istri sanes pameget eta teh heueuh Kang eta kulalawora ngomongna da aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon anu lain istri lain pameget mah malaikat makhlukna keneh jadi Allah mah nu kagungan makhluk anu lain istri lain pameget nah gitu langsung Allah teh teu ibuan teu ramaan kitu heueuh naon atuh sok aya di nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam jadi Allah mah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu bapaan Allah teh teu warna teu rupa kitu padahal nu teu warna teu rupa mah angin makhlukna keneh heuh ai ka itu atuh nyebut naon-naon teh nyaho cukup we nu kagungan urang sadayana nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga sabab kapager kudat laisa kamislihi moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantenna saperkara oge sakotret oge nu matak kembali back to basic kembali ka dunya urus sajajadianana di antarana ai itu leuweung nu saha Allah pan Allah mengajadikeun leuweung teh jeung tatangkalanana nah atuh diruksak ku sia lamun wani ngaruksak wani melakan deui goblok moal Kang ayeuna mah sumpah ngalabelut disetrum beak atuh nog narik megar teh teu tulus engke kumaha nasib anak incu teh nyahoeun ngurak bener sok incu urang mah saeutik gedena teh budaya dileungitkeun leungit diportas saeutik pe moal nyahoeun anak urang mah ngurak bener tapi keur bae sakola tak kitu euy kudu waspada teh kitu mukasyafah tobros apa siling mukasyafah naon mukasyafah tobros paningali teh kana la ilaha illallah jadi lain panon lahir wungkul nya nu model belut nogan kumaha teh belut nogan ngarepe ngeunah meureun heuh geureyan ku urang urekan gitu capluk lesotkeun deui
Blut nogan Heeh. itu gitu deui capluk resotkeun deui Dicok. eta teh panyarek Allah padahal Oh, ulah dialah. ulah diala aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing cek dulu teh kitu Namun belut bisa ngomong mah. lamun bisa ngomong mah ieu mah bener dia leketek Dia leketek. atuh teu megar nogna teh keun antep cenah loba mun urang Loba, geus loba. lain lieur pisan da ajab atuh terus manuk dialaan di leuweung hileud loba Ngabreng. orai dialaan beurit riam pan ajab ka urang Berit dialah Cina ngabreng. eta sia mah meni geuleuh-geuleuh teh ka Cina teh tara nyamuk si koplok mau ngomong teh sakitu loba bati ti Cina teh sia tina dagang HP dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin kita ngomong gitu alah ampun aing nya Bener kan? gitu daek nyaring penting mah ilmu pada Ilmu jangan rezeki. Hari bagai nyaring penting. ayo mah rajeun daek nyaring penting aya pangabutuh Kakara. jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh jadi jual meuli jeung Allah teh geura bae malah pangabutuhna teh ditarget deh Target kumari. meni husi kasu we salat tahajud Allahu akbar Bohong. Abdi yang ojek. Allah Abdi yang motor. menyem Allah pika dibubutkeun tara goge aya pamentana ditarget Target kumakan. ya Allah pun anak hayang kebuli ojek muga-muga ya Allah kitu ditarget kumaha lamun Allah dek ngerebus da mah beunghar anjeunna mah Bener. kumaha itu kumaha nu mere Rek kedele ketika tampi. nya Kan urang mah usaha nya kan. tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we cing ridho dina ibadah mah Ai pengabdian. keun da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah Benar. heuh Benar kan. mode tadi nelponing tuk tak gitu Untuk pingpong untuk apakeun nomerna naon Allah. subhanallah Subhanallah. naon sucikeun hate eta dicontohan ku rasul urang eta subhanallah subhanalladzi asra bi abdi Wah, eta kan. tuh diangkatkeun bersih bener Oh, nepi ka sidratul muntaha tuh tapi ka adulensinya ngobrol ulalawora leres. nya Sumohon tong ditukeurkeun ibadah teh jeung pangabutuh kawajiban we eta mah benar kan. bener Leres kan kartos enak mah. Mulai Eh. mulai tisuk soal. Dah. Nah, naon berarti ini karareueung. naon ngeberwek euy Heeh. Hus. Sing paruringkak teuing eta. Auzubillahi minasyaitonir Singlar. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di Sirat Cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanyu mingkem bet balalager juri di dieu ulah galuh ulah jadi. Ulah jaya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ulah jaya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir. Naon teh euy? Teuing babaraha ka. Oh, bener teman tuh singgar teh gini kan. Si kene nya aing teh ngomongkeun hukum. Aya aing keur ngadoa ngeberwek mah ngagebeg. Mode aing mimiti tahajud, aing ge prosesna kitu heula. Aku bakang jika Caritana dewek teh hari tahajud nggak penting. Tahajud. Allahu Akbar. Aduh. Lekoh, Lekoh karareueung. kretek cenah beurit digigireun. Allahu Akbar. Tetulus benernya ge. deui. Pengalaman hidup.
Ai jalan kerja ajun sieun. Padahal beurit sebenarnya mah teh. Pandina bayangan aing teh juri. Alah, ampun. Eta dina hayalan teh mah. Alah. Alah. Tah. Moal sora bodrek gitu. Tak kitu sanaon. Aya naon pot? Kan? Aya naon? Gan aya nu ngaberwek gan. Di lemur abdi geus seueur nu ngaberwek. Aya kan sok bau peuteung. Berewek aya kan sok bau peuteung. Belah mana? Payun lah. Pot lan sora naon eta? Asa nguping sora asbak teh. Jeung uak suanten naon uak? Asbak nabi. Abong di leuweung ja. Aya anak ganeng. Kakolotek doraka geus eta. Naon Adi gede euy. Kana da di leuweung rupa-rupa sasatuan di sarada meureun. Ulah loba dedengean. Ulah loba teuing dedengean sababna Leret atuh. Karena tincakeun teh. Jadi we cilaka ku pamolah sorangan. lain aya sugan teh lomang. Tadi kuring teh borogek, we efek teh digebrus. Kadinya kana lomang. Geuleuh juri ngomong teh kitu-kitu sia teh. Ragamana teh teh sia. Heuh, kuring teh meuli reuwas. Tak kuring teh gebrus. Untung teu kahanap. Ngenaonan aya sia kikituan. Ai buah syait lalieur sia teh. Buah garelo. Mereka bawa Ya, cek kayak oge nular penyakit gitu mah. muka bawakeun atuh. Ampun. Sarombongan jadi terlibat kabeh ieu. Alah, ampun teh. Uluh, toke nu kitu sia teh. Nah, dasar geus lalieur. Aja kagak naon iwung. Jauh-jauh we jeung ieu. Wilujeng tepang wanara nuhun satria. Kekejang samar-samar ieu dewek teh su. Nya Pak Bige. Kakang Semar, iya nun. Aya makhluk aneh. Dah. Naon teh kelenci agan lain monyet. Monyet. Ih. Kalau Lain yang menikah sehat gitu monyet. eleh ku monyet kasehatan. Nah, ai jelema menikah uleuh. Ai monyet tapi ka mulus gitu. Aing sia mah. Eleh ku monyet lieur kesehatan. Lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya. Oh, meneng ngaplak ka sutra kan. Oh, di urang mah beungeutna wungkul monyet teh. Ada Bodas teh saha. karek beungeutna Heeh. Eta mah teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal. moal monyet kawinan mah kitu. Ka saha teh sia teh? Ka monyet. Oh, sugan teh ka urang. Geuning karasa kana hate aing. Bapak monyet lain tong ame curi. Hop. Nah, ini juga bencana nih. Bencana kecil.
Iya dong, kan kiamat itu ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Contohnya kiamat besar, Ya hancur semua. hai kiamat kecil. Ini barusan. Kenapa disebut pakai bencana kecil? Kapan bersatu nanya orang kita nih? Iraha dek ngahijina bangsa urang. Barusan Bapak Semar pakai bahasa Jawa mengatakan bahwa keadaan dunia ini makin rusak. Tapi Tuhan sudah memberitahu dari dulu, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwa rusaknya dunia ini oleh ulah atau tangan-tangan manusia, pola manusia. Itu kan? Betul. Kenapa di dalam seniman ini, di dalam seni ini, seni tradisi, mestinya satu rombongan, kamu Gendang, Sharon, semua harus bersatu dong. Iya. Apakah kamu tahu bahwa yang dibawa oleh kamu itu, gamelan itu ada gaib? Contohnya bagaimana ada gaibnya? Ya, diterimanya oleh orang awam. Di Sharon atau di gong itu ada keruhun. Bagaimana? Padahal gaib itu adalah suara, hanya terdengar, tidak bisa dikejar atau tidak bisa ditangkap oleh tangan. Itu gaib kan? Oh iya. Ajen dong, hormati dong. Sharon, fungsinya Sharon untuk pangkat, gong untuk menentukan, gendang begini. Tapi di dalam lagu satu arah atau satu tujuan disebut lagu. Iya dong. Coba Sharon pangkat. Tidak ada yang protes. Enak didengar. Tidak ada yang protes. Tidak. Karena Kalau dikejar atau dilihat dari segi ilmu matematika, ya, bagaimana Kang? positif kali positif itu positif. Betul, positif. Positif kali negatif itu negatif. Negatif kali negatif positif. Benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan benar. Tuh. Jadi nu bener benerkeun, bener. Ulah nu bener disalahkan atau nu salah dibenerkeun itu salah. Kalau yang salah salahkan itu benar. Iya dong. Coba sekarang Sharon yang ini larasnya pelok, yang Sharon satu madenda, yang satu lagi Bonang Salendro, Jawa dari gamelan Jawa, semua tidak ada arah, semua coba pukul semua. Nah, inilah disebutnya badai tsunami. Dari pemerintahan sampai rakyatnya sampai yang kecil-kecil semua keadaannya yang barusan didengar begitu. Nah, sekarang jangan saling salahkan. Jangan saling salahkan satu sama lain, tapi tetap kita bersama. Ayo mulai dari sekarang. Dari sekarang kita membangun bersatu padu.
Iya dong, jangan gitu dong sama saya tersinggung sih. Iya, saya tersinggung sama kaum duafa ini. Betul nih. Iya, boleh saya ngibing tapi digendangin. Oh boleh. Lu jangan macam-macam lah sama gua lo. Gua kagak enak tersinggung, bener nih. Ini kita harus berterima kasih, TPI ini mengangkat harkat dan derajat kesenian tradisi wayang kulit, wayang golek, apalagi sekarang kolaborasi dalang dari Jawa Tengah Bapak Mantep Sunarya dengan Asep Sudarsono. Aduh, iya, aduh, sindenya cantik-cantik, euy. Ai kieu teh hayang rumah tangga deui dek mah euy. Aduh. Itu ke 11 kali mesti hayang mah. Itu tuh. Ya. Tah, nu tadi teh ya, kembalilah kepada pembicaraan yang tadi, keadaan negara ini yang tadi, lagu yang tadi, waduh rusak sekali ini. Acak-acak. Jadi mana dengeun aing gitu. Jeung mana tuturkeun aing meni awut-awutan. Contohnya dulu hutan tidak dijaga utuh. Tapi sekarang dijaga habis. Siapa yang salah? Banyak pagar makan tanaman. Iya dong. Itu. Apa saya bicara begitu? Saya berdasarkan data-data yang otentik. Iya dong. Banyak bukti longsor, banjir dan sebagainya. Rusak negara kita nih. Mari kita bangun oleh semuanya bersama. Nih, memberi contoh kolaborasi seniman dari Jawa Tengah, seniman Jawa Barat malam ini bersatu padu. Ya. Iya dong. Kesatuan dan persatuan harus dijaga dengan baik. Itu ulah naon. Kadieu kitu kasih onyong. Aya kasih gareng. Aing dek ngigel heula sakedeung ah. Alah. Aduh, la. Naon? Come here. Kadieu. Aya naon? Bapak tuh pulang dari Jawa. Mana? Pulang dari Jawa udah beli batik. Oh. Datang niratang ngademan pagulingan. Datang niratang ngademan pagulingan rana. Pagulingan rana. Sembah kapihatur heug syukur jang ti abdi ge heug syukur. Mana si gareng kabawa tsunami meureun mulih di Jawa Tengah bapak teh ulu sareng Bapak Mantep Sudarsono ngobrol lain ngobrol deui dewek teh dicacabak ngan di ditu mah dewek teh jadi ipis. Ya nya datang ke dia jadi budayut tah gitu dah ngeunaan kejadian ieu teh hayu urang introspeksi sararea urang maca diri sararea urang omean ku sararea sumu eueuh deui sarana teh nya dinyakeun lamun lainkeun kantenan Pak agama ulah dipakai kedok leres sabab dina zaman kiwari teh jang loba nu nya di lain-lain nu lain dinya-nya orayan di bareuli datang oranyaan di tengeulan nu matak krinik-krinik ulik harti cing harti ngawincik diri lamunya karena raga cing apa dasar agama ari agama teh agaman hirup keur
keur manusia ari hartina agama anti riweuh cinta damai setiap agama datang kakacauan kudu lolos setiap agama datang kejahatan kudu musnah setiap agama datang korupsi basmi tuh tapi kunaon ari agama datang tiba heula kejahatan beuki meueuh nu korupsi beuki meueuh saleh sanes salah agama tapi salah jelema liri ibarat jukut dibikeun ka doma jalu jukut dibikeun doma teu daek nyatu da domana babadug wae hayang kabikang tah eta ayeuna mah urang anu leutik sabab kedaulatan teh sapinuhna aya di tangan rakyat lain ngadaulat anu teu bener tapi ieu mah urang umajak dewek dek ngagugat ka astina dewek uluh sabab naon Pandawa jeung Kurawa ngan Parasea bae sebab Pandawa jeung Kurawa teh saturunan sakaruhun iya kenapa jadi satu turunan jadi nama jadi dua yang satu Kurawa dan yang satu lagi Pandawa setiap dua ngaran atau dua nama pasti dualisme setiap dualisme beda paham setiap beda paham bentrok perang war tah pikeun ngahinarkeun peperangan tak urang cokot hakikatna urang teh perang sabenerna mah perang jeung kabodohan perang jeung kasangsaraan perang jeung kamiskinan perang jeung kabutuh carana teh ku ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan yuk urang umajak ka sararea ti mimiti pupucuk pamimpin handapna urang sararea urang babarengan ngawangun deui ieu nagara balik deui kana fitrahna manusia ari fitrah manusia teh naon hakna pake hak saha hak manusia teh naon ti dituna nya sidik tabligh amanah patonah ai nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah kadieuna nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun landung kandungan laer aisan mipit amit ngalak menta ta eta kewajiban manusia hayu urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh apa heueuh ayo dewek dek ka astina ayeuna deulejang tuturkeun ayo alah ada apa bagja malam sakarang saya wah Bagja kenapa Bagja ada kakak saya siapa mantap sadar sana bisa nyebut oh bener pemali teteh nah Bapak mantap Sudarsono sama saja mantap sadar sana Natu bisa maneh nyebut O kagak ai nyebut O teh A saja kalau bilang U A saja kalau bilang ulu alah ai nyebut Aceh sekarang sedang ada bencana Ari nyebut kereta api kendaraan panjang ya gampang Ari nyebut bujur pantat Ari nyebut Batawi Jakarta Aing nyebut Bogor jalan ke Jakarta.
tawab. Kalau nyanyi kan di Sunda mah ada eling-eling mangka eling. Coba gampang. Gampang kumaha di mana? Eling-eling mangka eling. Takwa takwa mangka takwa. Lumingkang di bumi alam hanya celang kamar capada. Dharma wawayangan bae, Dharma wawayangan saja. Anak kasasarnya lampah sama anak kasasarnya lampah di dieu sia hese. Nafsu nu mata kaduhung ya hese ya. Nafsu nu mata kaduhung gampang. Naon amarah mata hanyaka. Aduh, badan anu katempuhan ieu. Awak yang kata langsara alah. Aduh, bener ya barangkat maaf saja ya saya. Ngaji jeung ngejo kudu saimbang. Ngejo para bawak, ngaji para akhlak. Ngejo teu ngaji pasti kasasar. Ngaji teu ngejo pasti lapar. Teu ngaji teu ngejo pasti modar. Jadi tong luh ku karipu, tong asa kateluh ku kaayaan anu ngaluluh. Pasrah kanu kawasa ngapus salah, men tapi tunjuk arah, ameh teu salah langkah. Mangga bade assalamualaikum heula. Insyaallah tepung deui sanes waktos. Sampurasun.